Emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuhan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri masak kunaon Aisyah mana cari atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah